Dijewancina mustadin yang mangsa nu utama nyukcer galuh sunah rasul ngecak lecak adat Islam bangsa lugina tak aya halangan dibunuh ku pangarsa Gusti. Dinten Sabtu kaping 18 Desember tahun 2021 para sumpi di payunan orang sadaya sarimit penganten wasana Riki Nugraha sareng ing pajaratna umarul abid kuibu sareng ramakna dijajabku kadang wargina sumpinina mangsa nu parantos dipasinikeun yumponan rek panganten lir ibarat raja kitu ceuk hiji siloka anu ilaharna ditatar Sunda upami urang sami-sami ngaliwankan eta siloka hai urang bapak raja sareng ratu urang nganggo upacara adat mepak panganten. Sampai mepok ngomong dari bis kolok mah batu bis menghelaan baiknya baru dah aki rek ngiring jamu kemana pun rek ngiring pangturun doa heula yang dia ya doa rek di bapakku nanti ulang doakeun kieu doanya teh ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim cukup we Jodoh aki jadi sorangan nyitik kadir kita si Amu kamanya baru dah kamanya si Amu tengah Amu aduh Amu